Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun arkanul islami khamsatun. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faslun arkanul imani sittatun. Antu'mina billahi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Bismillahi ngahasilakan isun tingkah isun hale ngalap barokah kalawan nyebut asmani Allah, sifatnya Allah ar-Rahmani kang mapari nikmat kang gede-gede ya Allah ing dalam dunia lan akhirat. Sifatnya Allah ar-Rahimi tur kang mapari nikmat kang cilik-cilik ya Allah ing dalam akhirat pakot. Alhamdulillah utawi kini sapuji kang patang perkara iku lillahi tertentu kadue Allah. Sifatnya Allah rabbil alamina kang ngaratoni ya Allah ing wong alam kabeh. Wa bihi lan ing Allah bolokoh nasta'in amri pitulung isun sadaya oleh amri pitulung ala umurid dunya ing atase pira-pira perkara dunya kang dari sabab akhirat. Wadini lan sang malihe ing atase pira-pira perkara agama. Wasallalan muga-muga muwuhi rahmat sapa Allah Gusti Allah. Wasallama lan samalihe muga-muga muwuhi kasalamatan ya Allah alaihi muwuhi rahmat lan salam ala sayyidina ing atase Gusti isun sadaya Muhammadin tegese jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat jeung Nabi khatimin nabiyyina kang dadi wakasane para nabi kabeh. Wa ala alihi lan samalihe ing atase pira-pira keluargane jeung Nabi. Wa sahbihi lan samalihe ing atase pira-pira sahabate jeung Nabi. Ajma'ina tegese sakabehe. Wala haula lan ora ana daya sumingkri saking adahi masyiating Allah iku maujud
wala quwwata lan samali ora ono kekuatan saking ngalakoni bakti ing Allah iku maujud illa billahi angin kalawan pitulunge Allah sifate Allah al aliyyi kang mahaluhur ya Allah sifate Allah al azimi tur kang maha agung ya Allah. Paslon utawi iki iku pasal sawiji arkanul islami utawi pira-pira rukun Islam iku khamsatun lima syahadatu sawiji nyakseni an ing satu une kalakuan dan tingkah iku la ilaha ora ono pangeran kang wajib den sembah kalawan sabenere iku maujud illallahu angin tegese Gusti Allah wa anna Muhammadan lan samaliha satune jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah utusane Gusti Allah wa iqamus salati lan samalihe ngadegaken salat wa itauz zakati lan samalihe ngawehaken zakat wa saumu Ramadan lan samalihe puasa ing dalam bulan Ramadan wa hijjul baiti lan samalehe munggah haji ing Baitullah sapa man wong silahe man istata'a kang kawasa yasiman oleh kawasa ilahi maring bait apane sabilan saking arah-arah dadalane. Paslon utawi iki iku pasal sawiji arkanul imani utawi pira-pira rukun iman iku sitatun enem antumina sawiji yen tarep ngimanaken sira oleh arep ngimanaken billahi kalawan Gusti Allah wa malaikati lan samalihe yen tarep ngimanaken sira kalawan pira-pira malaikat ya Allah wa kutubihi lan samalihe yen tarep ngimanaken sira kalawan pira-pira kitab ya Allah wa rusulihi lan samalihe yen tarep ngimanaken sira kalawan pira-pira utusane ya Allah wa bil yaumi lan samalihe yen tarep ngimanaken sira kalawan dina sifat yaum al akhiri kang akhir ya yaum wabil qadari lan samalihe yen tarep ngimanaken sira kalawan papasten khairihi tegese becik-becik ya qadar wa syarrihi lan samalihe ala-alane ya qadar tingkah qadar minallahi ale metu saking Gusti Allah tingkah Allah taala ale maha luhur ya Allah. Anca bahasanana nyata di tengahna halaman salapan ya gurratun gurratun. Bismillahirrahmanirrahim. Gurratun ari ieu eta masalah anu caang anu ngempur. Jadi dina pada nemrakna netralna nyaeta rek nerangkeun tahapan atawa kelas-kelas iman. Maratibul imani ari pirang-pirang martabatna iman tegesna kelasna iman eta khamsatun aya 5 jadi aya 5 tahapan aya 5 kelas ai kelas mah makin ngagedean angka teh makin alus makin luhur
Ari juara mah makin ngagedean aksara teh makin letik. Aya kelas 1 jeung kelas 2 gede mana? Gede kelas 1 gede kelas 2. Kelas 2 aya juara kahiji jeung juara kadua. jadi ieu marek nerangkeun kelas gitu. Lain dek nerangkeun juara, aya juara mah juara kadua jeung juara katilu teh alus juara kadua. Men kelas mah kelas 2 jeung kelas 3 alus kelas mana? Alus kelas 3 aya kelas mah. Tah ieu mah rek nerangkeun kelas. Tuh matak ari juara mah jigah ayeuna darajat gitulah. Jigah darajat. Aya kelas mah nyaeta martabat bertahap. Tah tahapan iman teh kelas iman teh aya 5 kelas. Kurang bisa dikontrol. Iman orang aya dina martabat kasabariji. Aya dina kelas kasabariji. Tinggal akurkeun jeung ieu, akurkeun jeung ieu. Asupna ka kelas mana teh. Henteu bisa disajajarkeun. Walaupun saguru, walaupun sakitab, walaupun sariungan, walaupun sahanca, teu bisa iman. Eta mah prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Iman mah kadang-kadang jelema teh anu anyar keneh asup Islamna imanna mah geningnya batur mah geus selalu deung jihad teh. Asup Islam kari sabulan 2 bulan, satahun 2 tahun geus bisa tabligh. Marah geus berani nyaeta nembongkeun kebenaran hak. Urang mah nu tiba heula rompat-rompat keneh. Padahal imanna kadang-kadang heula urang. Islamna heula urang. Batur mah kawin sore model mualaf baik dina kailmuanana, baik dina keyakinanana kana hak. Urang tiba heula kitu ngarompot gitu dek ayeuna nembongkeun kabenaran teh. Ngarompot tah iman teh kitu. Jadi teu bisa jadi ukuran pedah geus lila ngaji, teu jadi ukuran pedah geus katalar kitab itu, geus katalar kitab ieu, teu jadi ukuran. Terjadi ukuran ya. Terjadi ukuran kelas iman gitu. Kadang-kadang iman geus lila ai kelasna mah dihanap we. Kadang-kadang iman anyar keneh geus naik ka luhur gitu. Nu kahiji nyaeta awwaluha ari anu kahijina tinu 5 eta imanu taklidin. Kahiji tahapan iman teh nyaeta tahap iman taklid. Nu kumaha ari ngaran iman taklid? Iman taklid iman pipilweun, iman tuturut munding. Iman kumaha anu nungtun, iman kumaha anu mawa. Jadi teu boga pendirian sorangan. Kumaha nu dituturkeunana we, nu dituturkeun ayeuna mun takawatan kawetan, turkeun ka kulon cek nu dituturkeun kitu ya kitu, cek tuturkeun kieu nya kieu. Jadi ieu teh ngiluan nyaeta kasih muqalladna kanu ditaklidanana. Nu kumaha ari ngaran iman taklid wa huwa jeung ari ngaran iman taklid teh eta al-jajmu mastikeun biqaulil ghairi kana omongan batur, kana omongan anu lian. Min ghairi aya ripatina henteu nyaho, tina henteu apal eta si jalma dalilan teu apal kana hiji dalil. Jadi iman taklid mah mastikeun kana sesuatu bergantung
tergantung karena omongan seseorang tanpa mengetahui dalil. Dituntun kawas kamari teh taklid mah gitu, dek init-initan jarah kamalang nyawa ayeuna tapi kamalang aya geus kamalang mah nyawa di Malang aya itu aya ieu tah kamana jalan kamalang teh teuing eta mah da urang mah nyawa tepi aya nu mawa ku supir nu matak ieu iman taklid ya teu bisa mawa batur da mawa batur mah kudu puguh ayeuna mun tam rute-rutena jalur-jalurna jalan-jalanna ieu mah keur sasoranganan we iman taklid mah tuh sabab ai keur mawa batur mah kudu boga dalil kudu boga alasan anu mana ieu iman kelas ieu kelas anu kahiji wa huwa jeung ari eta iman taklid eta yasihu sah-sah wae iman taklid teh naon imanu imana eta si jalma sah-sah wae imana jalma anu kelas iman taklid teh hanya ma'al isyani bari aya dorakaan di mana dorakana bitarkihi kuningal keunana eta si jalma an-nadro kana mikir ta eta jadi karena mung mikir sorangan ayil istidlala tegasna mung neangan dalil jadi ieu iman taklid sah wae imana mah cuman aya doraka lain doraka imana doraka mung mikir gitu doraka mung neangan dalil keun wae abdi mah kumama we kumaha mama we kumaha guru we kumaha ajengan pokona terima beres tah eta jelema anu boga karakter jelema anu boga sifat hayang terima beres we teh moal aya kamajuan lamun jelema boga sifat hayang terima beres jadi saumur-umur ge ogo gitu saumur ge moal aya peningkatan pokona Abdullah kumaha ayeuna ajengan kumaha guru lah kana urang mah da kieu atuh da moal aya kamajuan moal jadi moal bisa mau batur nu jara di ajengan nu jara di ulama teh karena karena nyaeta aranjeunanana teu sanggup ngorbankeun ieu tuh pikiran kemampuan ayeuna berpikir urang mah boro-boro dibere nu hese nu dibere anu babari wae geus embung mikir teh contohna saperti kumaha contohna seperti talaran aqaid sunnah malah ayeuna mun tamat talaran aqaid sunnah teh geus dinadomkeun tinggal eta mah tinggal aya kahayang saeutik we ting ceuring ayeuna mun talamun ieu dina aqaid dalil-dalilna geus meunang nyundakeun malah dinadomkeun tuluy urang nyebut hese keneh lain hese eueuh kahayang lain hese eueuh kahayang aya memang bener hese teh sabada urang berusaha geus usaha tuluy bener papangi jeung kesulitan dipikir kitu teu kaharti dipikir kieu teu kaharti diapalkeun teu dek apal we sabada berusaha kakara nyebut ayeuna mun tamah hese ari hese memeh berusaha mah ngaranna teh mundur sebelum tempur gitu jadi urang teh aya di dinya tenada orang maaf mana ayeuna mah kejeung bisa maca kitab sagala gitu
di mana aja misalnya baca kitab dugul kieu kitab gunul buat kitab anu jabrig oge hese di mana nyaho kana kitab kuning buat kitab bodas oge hese sok atuh lamun ngaji kitab kailani baiklah dek nyebut hese oge lamun ngaji kitab jurumiyana baiklah dek nyebut hese ge da ieu mah atuh da kumaha tarkibana lapan bismi geus menang nyunakeun jarma teh malak ta'aluk tuluy jarma teh tegas diartikeun naon hartina jar anu ngajeerkeun naon hartina majrur anu jeerkeunana mana rupana hese naon naon hesena tuluy ayeuna muntang ieu tasrifan kan kailana mah ilam anna tasrifa ilogati at-tagyiru hese ieu mah tinggal ayeuna kieu mana pertalaana sulasi mujarrad anu dijieun genep bab teh bab kahiji wajana nasoroya nasuru nasron fahuwa nasirun wada kaman surun unsur la tansur mansorun min sorun tinggal aya kadaek tadi dinya jadi ayeuna mun tama urang mah nyaeta jadi malas berusaha dina sagala oge dina urusan dunya dina urusan agama jadi mundur sebelum bertempur letik burih gitu letik burih nah ieu nu iman ayeuna pokona mah abdi mah aku mau mah weh kumaha guru weh kumaha ajengan weh nya sah insyaallah ayeuna sah walaupun aya dina kelas anu pangrendahna nyaeta kelas 1 teh teu oge nyaeta lamun aya kemampuan anu nya ayeuna ngarorakeun keneh kieu ayeuna mun teh geus parikun gitu ayeuna juga teu mampu ngarorakeun keneh gitu aya keneh kemampuan aya keneh nah iya urusan ayeuna kayumanan engke lain dikaitkeun ku geus tamat ngaji kitab akidah kitab tijan datos tamat lain jeung da geus katalar sifat 20 nage wujud kidamba kok lain eta lain ieu keur ceceklan ati keur ceceklan kayakinan kajian beberebetan oge can jadi ayeuna mun tak kayakinan can jadi iman aya karek dina tulisan karek dina kitab karek dina sumut keneh mah acan da iman urusan ieu urusan di dieu nya kajian teu katalar aya kayakinan geus pageuh mah jadi kajian ayeuna geus katalar beberebetan gitu ari can jadi keyakinan mah can jadi keyakinan can jadi makrifat can jadi iman teh jadi aya dorakaan teh karana mung mikir tah ku sabab dorakana tina sisi mung mikir neangan dalilna jadi doraka teh in kana lamun aya manehanana eta qadiron anu mampu anu kawasa ala dalili kana ngayakeun dalil lamun geus aki-aki geus nini-nini geus teu jalan otakna ya eta mah teu doraka jadi keur eta tah geus aya geus kolot malah geus tuturkeun guru tuturkeun ajengan sing pageuh weh gitu nuturkeun guru nuturkeun ajengan keur anu geus nini-nini jeung aki-aki mah atawa remako remaja ngan geus kolot gitu tah kitu ai urang mah teu da ieu mah geningan ayeuna mun teh mah nyawa HP ge paliter gitu ayeuna mun teh
geningan aya ngitung duit ge eta tara kerok geuning ngitung duit mah cing cirining mampu keneh jalan keneh ieu otak teh mangka teh di mana-mana teu digunakeun ieu otak nyaeta dipake ngadalilan iman teh maka aya dorakaan ya teh menurut di dieu untung ya urang ngaji kitab sapina kan dina kitab Johar Tauhid mah ieu teh khilafiyah masalah iman ieu teh mukhtalaf alaih jadi diperbincangkeun di kalangan ulama ieu teh nyaeta menurut sebagian ulama sah teh gitu menurut sebagian ulama mah ieu mah nutur-nutur batur mah aya namun teh naon teu sah menurut sebagian ulama oge anu ngasahkeun oge iman ku iman tuturut nyaeta kana omongan batur kumaha ceuk batur kumaha ceuk anu dituturkeun ku urang masih aya syarat di mana syaratna kieu kayak di mana-mana nu dituturkeun ku urang sewaktu-waktu imana akidahna melenceng tina jalur nah ieu urang anu imana iman taklid teu pipilueun kana melencengna eta kudaya patokan eta jadi ketika mengkol melenceng tina jalur ayeuna mun tamaha gitu lah sesatu mencek orang mau bahasa ayeuna mah ieu urang nu nuturkeunana kadinya teu ikut-ikutan teu pipilueun terpreset gitu tegak we nu tadi teh ku nyasat mudeunat matak nuturkeun oge kumaha nuturkeun tah hartina mah ayeuna walaupun ieu ulama ngasahkeun iman anu kelas iman taklid teh eta teh aya riskan kitu lah aya riskan gitu riskan bieu syarat-syaratna syarat satu diikhtilafkeun diperbincangkeun kadua walaupun menurut anu ngasahkeun oge bersyaratna kumaha ketika anu dituturkeunana melenceng bahasa ayeuna naon sesat gitu tak ieu henteu pipilueun sesat anu nuturkeunana eta tah syaratna syarat iman taklid anu disahkeun eta lamun teh kitu ya pipilueun anu melulu mah gitu meusing ayeuna melenceng ge dituturkeun we meusing teu geurus oge nah eta aya namun teu sah iman taklid eta ngaran teribet kitu ya teh nya jadi sesuatu jadi mastikeun aya namun tama kana sesuatu ngagunakeun nyaeta pendapat orang lain omongan teh ya urang ayeuna contohan cek guru cek batur Allah teh aya nya kitu tah contohna teh gitu Allah teh wujudnya oh gitu nya atuh saur abdi ge wujud atuh bade aya namun tapi piluna abdi ge aya namun cek anjeun Allah teh aya namun teu wujud mustahil Allah teh oh mustahil mohon abdi ge sami atuh kitu saur abdi ge teu aya namun teh teh ari itu mah dituturkeun nyaho pasti dalilna ieu anu nuturkeun ayo maneh dalil wujudna Allah naon dalil ayana Allah atau yang abdi cek si itu kayak gitu tah gitu contohnya pokoknya cek si itu kayak gitu pokoknya Allah tak aya hitik gitu mustahil gitu. Nah contohnya ya nasa kita ada geus aya aji saya ke buka deui teruskeun ka ditu nah tuluy aya namun teh makan ari dalilna teh dalilna ayahna Allah teh wujudu hadhil makhluqat karena ayana ieu sakabeh makhluk tah karena dalilna teh ayana sakabeh makhluk ieu ayana uteut orang taga teh atuh saha nu nyiptakeunana da masaha Allah
moal mungkin aya namun tema aya makhluk aya ciptaan namun eueuh nu nyatakeunana tah bisa ngomong kitu we geus boga dalil urang teh. Teu kudu ayeuna ngadain Allahu khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma teu kudu make dalil kitu teu sabenerna mah teu. Asal dalil nu bieu teh dalil ijmali kitu disebutna teh dalilnya eta secara global. Allah teh aya naon dalilna aya dadamelanana geus kitu ta eta teh dalil sakitu geus mencukupi dalil ijmal. Aya dalil ayeuna tafsir ya paranti santri kaluhur tinggal ngapalkeun deui da geus ayeuna dipapai kitabna mah. Da maju ayeuna kana iman kelas 2 saniha ari anu kadua na tina itu khamsah tegasna nu kadua na tinu 5 eta imanu ilmin iman ilmu eta imanu ilmin iman ilmu nu kumaha ari iman ilmu wa huwa jeung ari eta iman ilmu eta ma'rifatul aqaidi nyahokna kana pirang-pirang akidah biadillatiha make pirang-pirang dalilna eta aqaid. Wa hada jeung ari ieu iman ilmu eta min ilmil yakini tina ilmu yakin. Wakilal kismaini jeung ari ieu nu dua tinu dua bagian teh eta sahibuhuma ari anu ngabogaan tinu itu dua bagian eta mahjubun anu terhalang andatillahi ta'ala tina dat Gusti Allah ta'ala halna mahaluhur Gusti Allah. Nu kadua kelasna iman teh rada naik satahap ye nyata disebutkeun iman ilmu bari iman anu make ilmu gitu iman anu make kanyaho nu kumaha iman ilmu ma'rifatul aqaid nyaeta nganyahokeun kana pirang-pirang akidah anu mana nyaeta aqaid teh anu 50 akidah teh anu 50 akidah atawa disebutkeun aqaid anu 50 sifat gitu nyaeta anu wajib di Gusti Allah 20 anu mustahil di Gusti Allah sabaraha 20 anu wenang hiji gitu anu wajib di rasul para rasul 4 anu mustahil di para rasul 4 anu wenang hiji tadi anu wajib di Allah 20 anu mustahil 20 anu wenang hiji 40 hiji anu wajib di para rasul 4 anu mustahil di para rasul 4 jadi 48 nu wenang di para rasul sabaraha jumlah sabaraha ta eta ngabulak balik eta sing yakin ulah lesot deui ulah pukah deui ulah lepas deui dina ati urang sakitu ayeuna mun teu baeun paeh teh sakitu ayeuna baeun paeh jadi babaeun anu modal utama gitu nah kajen sagala ayeuna mun teu alus salatna alus macakurna ayeuna alus leungit we ieu aqaid anu 50 bieu kayakeun ajeuna teh eueuh hartina jadi ayeuna mun teu syariat ieu berangkatna nyaeta tina akidah anu bieu tina kayakinan anu bieu tah termasuk ieu di mana-mana lain wieu tina kayakinan mah mahjub kumaha mahjub teh
si itu ngaji orang daerah ngiluan ayeuna ada orang ayeuna naon daripada ayeuna mun sama gadong ngagayot di imah gawe mending ngilu jeung si eta teu boga prinsip teu boga akidah jadi teu nyambung gitu ayeuna ka Allah ka Rasulna teh. Jadi kabehanana oge aktivitas orang kegiatan ibadah orang sambungkeun ka Allah ka Rasul. Sambungkeun ayeuna ka Allah ka Rasul nyata anu disebutkeun takwa teh ya. Jadi aya ibadah teh aya ibadah anu kabawa ku resep, aya kabawa ku hayang, ayanya eta ibadah teh memang dorongan anak takwa sieun ku Allah sieun ku Rasul gitu karena taat ngagugu ka Allah karena taat ngagugu ka Rasul. Tah anu jadi ibadah mah eta anu jadi ibadah mah pan enggak sakamari oge cuma ingatkan itu takwal ilahi madarukul lisa'adatin wa tibahu ahwara susarwi habailah takwaka Allah lapangan segala kebahagiaan turut kahayang nafsu modal segala cilaka kabehanan lagi masih ngerupa ibadah oge di mana-mana nuturkeun pangresep nuturkeun kahayang anger ujung-ujungna cilaka mau jadi kebahagiaan mau jadi keselamatan kajian rupana halus oge tapi lain ayeuna mun tarupana ibadah di mana-mana didinya ayat tujuan kataatan ngagugu ka Allah ngagugu ka Rasul najan lain rupa ibadah jika teh anu pangrendahna teh ayeuna mun tapanaon nyingkirkeun urang rareged-reged kokotor nu matak ayeuna picilakeun ayeuna mun teu mapapada urang ngegeserkeun cangkang cau gitu ngegeserkeun beling di tengah jalan apa eta mah teh ibadah eta teh lamun dasarna taat ka Allah mah lamun dasarna nuturkeun Rasul mah jadi nilai eta teh itu teh gitu. Nah, matak ayeuna mun tanu ieu iman naon teh? Iman ilmu teh. Nyahona apalna kana akidah melalui dalil satu persatu tina akidah eta. Ieu teh nyaeta masih keneh dina keilmuan ngan pedah ilmuna ilmu yakin. Gaya dua keyakinan teh aya keyakinan tina ainul yakin ngaranna aya keyakinan teh keyakinan nyata tina pengetahuan ngaranna ilmu yakin. Jadi keyakinan ieu acan jongo ka Allah acan tepi nu matak ieu iman baik iman taklid maupun iman ilmu ieu nu dua kelas ieu mahjubun andatillahi ta'ala masih kena terhalang acan tepi kadang Allah ta'atan. Jadi masih kena nyaeta ngagunakeun cenah gitu ya apan cenah cek dalilna oge apan cenah cek Qur'ana oge apan cenah cek hadisna oge. Jadi eta nya eta iman nuturkeun karena pengetahuan ieu masih keneh mahjubun andatillahi ta'ala. Jika urang gerasak ayeuna mun tarasakeun sanetnya ayeuna mun tawujud kida wa jeung saterusna jeung hartina dipapai
lamun orang eta aya namun tama erek ngabohong aya heula ngaregog henteu gitu aya heula ngaregog. Nah kamananya wujud Allah teh diwujud-wujud tadi teh aya mah ngaguluyur dek bohong teh kehilangan kamana Allah nya diwujud-wujud teh nah, mahjub teh aya wujudna mata dilekoh wujudna mah Allah aya namun tama kagungan sifatnya tak sama kagungan sifat basor kamananya sifat Allah eta sama basor teh dadek neraka teh kitu aya si eta eueuh eueuh aya Allah na aya eueuh dia kitu sarua mahjub teh kitu mahjub teh jadi aya namun tama ieu karana kahalangan ku jelema eta sehingga Allah teh leungit heula sifat sama sifat basor sifat wujud teh gitu mahjub teh kahalangan muncak urang mah aya namun masih kene ayeuna kabobolo ku tejo kasamaran ku tingali masih kene kabobodo ku tejo kasamaran apa aya namun tama anu wujud sabenar-benar wujudna teh lain makhluk da makhluk mah wujudna teh diwujudkeun ku Allah lain wujud hakiki lain anu wujud sanyana makhluk ayeuna ningali sok aya sifat bahwa makhluk itu kita itu bisa melihat urang teh nyaeta bisa ngadenge tah ngadengena jeung ningali urang teh makhluk teh urang lain ngadenge anu hakiki lain ningali anu hakiki da tingali na ge pangdengena ge panciptaan Allah dipaparin ku Allah ari Allah anu ngadangu hakiki anu ningal hakiki nah teu sieun mahjub teh kitu kamananya imana kehalangan heula ku si eta kehalangan heula ku si eta saya didinya urang teh eta kitu dek nanaon teh lain aya eta aya kitu mumpung eueuh ya kamananya Allahna gitu aya Allah mah gitu si eta teh eta mahjub nu matak karek ayeuna aya dina kelas 2 mah can aya nanaonan iwan urang teh masih keneh lup-lup gitu masih ke aya namun talup-lup kabehanana lain eta hungkul di mana-mana orang menangkan nyeri di seseorang ya di mana-mana orang menangkan nyeri di seseorang ari orang langsung dibalikeun bahwa eta teh damel takdir ti Allah atau henteu urang eta mah ayeuna paranti pidato lah gitu paranti ayeuna paranti ngabejaan batur paranti ngupahan batur mun kena ka urang kumaha si eta aing teu eueuheun jelema ai si eta mah kitu-kitu teuing ayeuna hayo ngulak urang ayeuna mun nya keukeu nya dendam nya hayang ayeuna mun teh urang kasih eta ayeuna kumaha korek-korek da ayat ya pikir dibulak-balik dipapai dia nya naon hartina aing make jeung kudu keheul ka si eta naon aing hartin make jeung ayeuna dendam ka si eta naon aing make jeung hayang ayeuna mun teh berbuat jelek teh apaan ieu teh kabehanana kersani kakarabray geus dikitukeun kakara naon aihun teu inget geuningan engke pan kahareup wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi geus dikitu-kitu kakara nying raya teh urang jadi teu naon teu refleks
mata kurang beberebetan ayeuna mun teu naon tika leueur ayeuna wujud kidam bako tulujeng sifat musahina sifat ena para rasul can dijamin jol di mana-mana terjadi sesuatu terjadi balikeun ka Allah jol dibalikeun karena kita biasa ayeuna nyeri heula medeng heula tuluy make jeung amak sagala make jengkeun sia ku aing ayeuna mun teu naon hutang uyah bayar uyah sia namun ke si eta mah eta bae aku si eta ieu ka mana Allah ieu wabil qadari ka mana ieu wabil qadari leungit heula nyata ningali si eta Allah ka mana kahalangan Allah mahjub teh kitu batak para ulama weh dieuna para wali naik ayeuna ka luhur para nabi para rasulnya menghadapi nyeri perih menghadapi rintangan hambatan sakumaha ayeuna mun teh etana enjoyeuna naon atuh dah teu kahiji jabat teu da ayeuna ka Allah ayeuna mah sarua we jeung ayeuna mun tama keheul ka si eta mah sarua we jeung keheul kanu nyieun kituna ka satea ka Allah matak aya di nabi dendam mustahil nabi dendam aya namun tadi nabi aya namun tamasud mustahil nah etanya para nabi henteu aya namun tamat teu dipaparin hasud teu dipaparin aya namun dendam teu dipaparin ngewa aya namun teu kapabar malu apan teu aya hijab langsung ka Allah gitu. Langsung ayeuna ka Allah matak ayeuna mun tama karek dina kelas ieu mah urang teh masih keneh berusaha masih keneh tiba bergeg gitu dek nyebutkeun da geus keresaning Gusti ya teh kumaha keuna teh kudu ayeuna keukeuh ting teu kudu keukeuh ting teu kudu amak-amak ting da geus keresaning Gusti eta eleh ayeuna mun takupun biang baheula aya budak mah ayeuna ngaran-ngaran budak mah jadi mana-mana oge esok ayeuna mun teh malah bersaing gitu ayeuna ka kolot teh kitu teu aneh ayeuna mun teh loba budak mah ari ayeuna mun teh biang di mah ayeuna mun teh mah sia ayeuna mun teh mah akeun bae atuh da geus keresaning pangeran berarti kuat katanya jadi itu ayeuna mun tadi tanggapi pan orang mah banyak gitu aku nu ayeuna mun teh eta dibarikeun ka keun bae atuh da Allah teh nyiptakeun jelema teh da teu sarua jabatna jadi sehingga ayeuna si budak teh teu bisa ayeuna mun teh manaon merekedaweng gitu teu bisa ngotot terus geus da geus kadijakeun mah eleh aweuna ge aya iman teh gitu aya iman teh dah atau dari pikir-pikir banyak dipikir-pikir mah kajing ayeuna mun tamu saling mikangewa saling ayeuna benci saling ayeuna mun tama orang pojokeun saling orang hina saling orang carekat lamun sadar kadinya langsung gitu ngan nyata teu bisa langsung teh mahjub teh kitu kudu disuai-suai heula urang mah kitu jadi upahan teh diupahan geus lila ayo nya saura ayeuna mun tama dina kitab hikmah sawabikul himami la tahruku aswarul aqdar sakumaha maksimalna usaha sakumaha tarikna kahayang usaha cita-cita urang gitu la tahruku aswarul aqdar moal bisa aya anu moncor tina pagar-pagar takdir Allah moal kapegat ku takdir Allah nuatak lamun ayeuna mun tama laksana cita-cita teh kahayang sadar ieu teh alhamdulillah kersaning Allah kersaning Allah aibek teh gagal wae buru-buru ingat kersaning Allah nu penting ayeuna naon ulah esot usaha ulah esot ngadoa aya
kahayang ayeuna mun tama anu alus gitu. Tuluy ayeuna mah saur buya teh mah ayeuna mun teu kapungkur. Lamun urang hati ditu teh mancer karanta bentang tepi asa nu salamet teh nya, salamet teh asa nu urang nya saur buya. Padahal lamun Allah ayeuna mun teu mesing jarak deukeut deuk nyilakakeun da Allah kawasa. Henteu rasa ayeuna dipaparin salamet teh ku Allah gitu. Henteu diasa bahwa orang dipaparin salamet teh ku Allah. Asa ayeuna da pantes ieu mah urang atuh da nu jago nu kitu. Urang nu bisa. Allah anu nyalametkeun teh. Anu kagungan kasalamatan tak ayeuna mun teu Allah lain ku urang. Boro-boro ayeuna mun teu mati dieu ka mencrut ti dieu ka Bandung. Mesing ti belah kidul oge teh belah kidul ayeuna ka dieu Allah deuk nyelakakeun. Ieu teh nu Allah ku Allah disalametkeun teh. Ayo urang sakadieu tara. Heueuh nya teh ku urang gitu. Kitu nya ka dieu wae kitu ke jeung ayeuna mun teu naon teu kaharep mah jeung cilaka teh kalau teu kaharep majarkeun teh. Allahu akbar. Tah paranti kieu tah iman. Mata iman mah membawa ayeuna kesejukan gitu. Ngan kade lamun ayeuna mun teu iman sejuk, kan wae nu penting mah ayeuna kuat teh, nu penting mah bener we iman, keun bae teu salat oge. Ngaco deui teh ngaco. Oh iman we nu penting mah ayeuna mun teu kayakinan. Eta nu loba ayeuna mun teu asup kana jalur hakikat nikung teh eta. Hakikat nikung bahasana teh baheula. Loba ayeuna mun tanu aliran hakikat nikung. Pokoknya urang teh asal ayeuna iman ka Allah, asal percaya, pokoknya mah niat oge geus cukup gitu ayeuna teh kudu jeung prak. Marana koe bulan puasa ayeuna mun teh marudud teh urang mah penting mah niat teh pokona mah pan Allah teh nyaeta anu dek ditilai teh ku Allah teh hatena kitu asal teh patak sing alus hate pokona mah sing bersih ayeuna mun teh hate gitu. Sing bersih ayeuna mun teh hate teh kade ieu ulah digalokeun ulah dicampur adukeun jeung syariat ieu urang keur ayeuna mun teh dina ranah naon ieu akidah ieu keur ayeuna mun teh dina ranah keyakinan ieu ulah dicampur aduk ke jeung syariat pada bab ke urang deuk maju kana naon deuk maju ayeuna mun teh makana salat deuk maju kana wudu ke ngaji we sakali ayeuna asal yakin asal iman eta ayeuna mun teh anu paling dasar anu penting mah kumaha salat teu matak ngaji mah kudu anggeus matak ayeuna mun teh mah geus dikupas bahwa nyaeta ieu patokan agama teh adalah syariat dan tarekat terus hakikat. Tah insyaallah ayeuna bulan puasa ayeuna meureun bagian eta sugan. Sangke naik nyaeta kana iman anu kelas 3. Jadi karek 2 kelasnya. Hiji nyaeta kelas iman teh kelas iman taklid, kadua nyaeta iman ilmu. Ari iman taklid mastikeun kana sesuatu make pendapat atawa omongan batur orang lain tina tanpa mengetahui dalil gitu. Tah ieu sah-sah wae iman nama. Cuman lamun aya kemampuan ke orang anu masih keneh aya kemampuan berpikir, embung neangan dalil, embung nganyahokeun dalil, embung mikiran dalil, akidah eta iman eta mangka aya dorakaan. Doraka mau mikir. Nu kadua iman ilmu mah eta sabalikna nyahokana sakabeh aqaid teh melalui dalil-dalilna. Melalui nyata dalil-dalilna. Tapi ieu nu 2 kelas ieu masih keneh mahjub, masih keneh can langsung tepi nyata ka dat Allah. Masih keneh ruirai gitu. Masih keneh kudu disuai-suai heula gitu.
salisuha imanu ayanin wallahu alam bisawab.